Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dami sadayana urang masih kena tiasa tetepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanos mung di jomantara ngalangkungan cenah sarsun pake kok ieu. Insyaallah dina dinten ayeuna urang neraskeun deui hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejeremna di pangombaraan karya carsun pake kok bagian anu ka-73 mangga urang dilajengkeun wae nya. Mitra-mitra, mudah-mudahan kuayana ya acara dongeng teh singkat jantenkeun panglipur kalebu pangkabrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we ayana bisa-bisa mimika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang ngamumule budaya urang, budaya Sunda, budaya tradisional Indonesia nya. Atuh begituna perbados oge ngaturkeun nuhun pisan ka sadayana anu tos masihan supportna, anu tos masihan subscribe-na. Mudah-mudahan channel ieu teh sing langkung maceng deui tur tiasa masihan hiburan anu langkung sae kanggo para mitra sadayana. Atuh kituna supaya teu nyangkolong tingkana waktos, mangga atuh urang lajengkeun wae prung. Masuk. Oke, panto dibuka. Pengi melong kana panto anu pakarek dibuka barang breh tetela. Priska deui wae anu asup ka kantor. Bu Priska. Ada apa lagi, Bu? Kebetulan Bapak masih di sini. Ini ada berkas yang masuk dan yang keluar, Pak. Perlu ditandatangani kayaknya. Oh. Sebenarnya banyak ya? Ya, lumayan, Pak. Penny bunga. Ningali berkas anu katinggal dina loba. Lantaran lamun loba berkas berarti manehna loba pagawean. Oh ya, udah. Coba lihat, Bu. Cek Penny harita bari ninggalian di hiji-hijina perusahaan. Ada yang baru keluar barangnya, Bu. Perusahaan ada ya. Yang udah diantar dan ini yang masuk, Pak. Harita ningalikeun sababaraha lembar berkas anu memang kakara asup barang. Oh ya udah. Tolong itunya balponya, Bu. Ya. Cek Bu Priska. Saya boleh duduk, Pak? Iya ya. Cek Priska, cek Penny harita. Terus diuk dina bangku atau napi dina jok panjang anu persis dihareupeun meja Penny. Barang ge harita kat diuk. Siga anu ngahaja diukna teh rada ngangkang. Penny jongjon harita tanda tangan. Ari Priska melongkeun terus kana beungeut beres Penny. Anu keur tungkul nanda tangan berkas. Sanis beres. Penny ngareret ke Priska. Meripok ngomong. Bu, ini udah selesai. Iya, Pak. Oh, kenapa, Bu? Cek Penny. Anu rada kaganggu ku pemandangan. Anu memang ngahaja disuguhkeun ku Priska. Penny kegereceman. Lantaran ningali Priska anu memang nyengir. Priska teu nemalan. Harita Priska nyabakana perbah sirahana. Bari rada nyangeyeng liukna. Bu Priska kenapa? Cek Penny cengkat. Ari pemandangan asa beuki lebar. Ningalikeun ka Penny. Penny bingung. Bu. Kalau ibu sakit, bisa diantar ke puskesmas ya. Priska teu nemalan. Nu antukna Penny nyampeurkeun ka Priska. Bu Priska. Penny beuki geumpeur wae. Lain ku pedah ningali Priska anu cungar-cengir hungkul kulantaran buakan nyeri cepikirna, tapi geumpeur oge ningali pemandangan
tina diri Priska anu memang kacida natratna kacida jelasna pisan. Teu kitu kumaha Priska anu kur make calan rok mini anu memang biasa biasa pagawe sok mararake rok mini anu ketat. Pendi ratu ngantukna. Bu, 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 cek Pendi bari ngageyah-geyah. Priska anu terus sumengil tengah jawab kamanehanana. Priska beki lila beki ngolege. Awakna nyengeyeng. Bu, atuh Priska harita lagrak dina kursi atanapi ngagoler dina kursi. Ari kaaya kahanapna. Memang ngahajat dijaga ku Priska teh. Sakarepna atuh puguh we. Namah gempeur ka Pendi tur ratug anu memang kacida pisan ratugna. Aing teu kumaha ieu cek Pendi harita dina atena. Bu, Priska nyengir deui. Cek Priska harita beri nyepengan kana sirahna. Pendi harita nyolongkrong. Terus nyepeng kana pelebah. Maksudna ari ngaragamang kana pelebah sirahna. Sakolepat harita Priska langsung ngongtak kana pelebah. Tak Pendi anu keur nyolongkrong. Atuh geus teu bisa dijaga deui. Pendi anu leuwas ditongtak kawas kitu. Atuh, harita Pendi ninihan awak Priska anu keur nangkarak. Atuh puguh we. Sajongjongan mah Pendi asa dina pangimpian. Tapi menang sababaraha detik Pendi kitu teh. Geuwat manehna ngagurinyal. Pakatingku kaget lantaran manehna nyaho-nyaho geus aya dina luhureun awakna Priska. Astagfirullahaladzim Priska. Bu, cek Pendi bari usaha ngaluarkeun tangkepanana kana tina punuk Priska. Priska harita masih keneh beureum bari sumengir. Bu, sadar bu, sadar. Cek Pendi. Ari Priska beki tarik wae nangkepna kana punuk Pendi. Seolah-olah Priska keur nahan kanyari. Ari Priska harita katingali. Ngagoyangkeun awakna. Atuh puguh we. Pendi teh pas pisan dina posisina ninihan awak Priska. Pendi menang sajongjongan geus teu inget tina nanaon deui. Lantaran hatena kadorong ku rasa anu memang teu puguh kabayang. Di kantor paduduaan bari jeung kaayaan kawas kitu. Tapi kitu teh memang Pendi. Lain pamuda anu biasa. Pendi geus seubeuh ku atikan didikan ku masalah agama. Manehna inget kana pepatah kolotna. Inget kana pepatah guru ngajina. Atuh geus kitu mah Pendi langsung sakuat tanaga manehna ngagurinyalkeun awakna. Bari ngadadetkeun Priska pelebah tak-takna. Ngaan leungeunana anu montel dina pelebah punukna. Bu, tolong jangan begini bu. Tolong jangan begini bu. Cek Pendi. Bari harita semu ngadadetkeun awak Priska make tanagana. Atuh harita Priska lesot tina tangkeupna ka Pendi. Ari Pendi kurang kirunang tuh. Terus ngaguar atanapi noelan kana awak Priska anu keur ngagoler. Bu, cek Pendi. Beri ngabatek leungeunna Priska sina hudang deui. Ari Priska anu masih keneh sungar sengir. Pok ngomong.
Ah, maaf, Pak. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Perlu ke dokter, Bu? Nggak perlu, Pak. Saya perlu istirahat. Tolong, Bapak bisa anterin saya pulang, Pak. Bisa anterin saya pulang. Cik Priska minta diantarkan balik ke Penny. Tapi Ya udah, kalau Bapak nggak mau, saya mau panggil taksi. Cik Priska harita beri cunang tung. Kaleong truk deui harita Priska. Diuk di dina kursi. Jika anu bener manehna limbung tur dieu sirahna. Ari Penny ningali kawas gitu memang tetegahan. Ya udah. Saya anterin Bu. Cik Penny. Iya, makasih, Pak. Cik Priska ida hatena mah seuri. Sakumaha tengkuh nage Bapak ini pasti mah kuat lamun geus aya di imah mah. Cik Priska hatena. Nu antuk nama harita. Penny mayang awak Priska anu sasampoyongan. Samameh keluar teu poho manehna. Ngacepretkeun ngoncikeun panto. Eta panto kantor. Sanggeus nepi ka ruangan keluar karyawan anu lain loba anu nanya ke Penny. Eh, Kenapa Pak? Bebericanya? Gak tahu. Kayaknya dia sakit kepala harus istirahat katanya. Mau dibawa kemana ke dokter Pak? Iya. Cik Penny harita nyebutkan iya weh. Oh iya Pak. Eh, saya pamit dulu ya. Cik Penny harita ngomong ke karyawan. Iya Pak, iya Pak. Priska dipayang, dibawa ke mobil. Sanggeus kitu, Priska disina diuk di hari. Sajeroning harita, Penny keur nguriling. Di Priska mapanona meletet ke Penny, prihatena bunga. Penny asup kana mobil. Pok Penny ngomong ke Priska. Bu, Iya, Pak. Ibu pulangnya emang kemana sih? Aku pulang ke daerah Soekarno-Hatta, Pak. Oh ya, Daerah lebih panjang. oh gitu. Iya Bu. Harita mobil dihurupkeun. Geleyeung maju ningakeun pelataran. Tempat parkir kantor. Mobil nyemprung nuju ke Soekarno Hatta nyatana ka daerah lebih panjang. Kocapkeun harita di jalanan. Dabuhan Penny mau mobilna kesebutkeun lumpat. Teu lila geus nepi ka daerah lebih panjang. Harita tok Priska ngomong ke Penny. Pak, masuk gang itu. Maaf ya, Pak. Jadi ngerepotin. Oh, nggak apa-apa Bu. Terus Pak masuk, Pak. Penny harita ngasupkeun mobilna. Ka jalan anu memang kur asup samobilna. Harita katingali aya imah anu memang henteu mewah. Tapi katingalina resik teu eta imah teh kasebut imah minimalis. Di sini, Pak. Oh iya, apakah ada orang di dalam? Nah, kebetulan orangnya semua pada pergi, Pak. Oh gitu. Jadi nggak ada siapa-siapa. Nggak tahu. Cek Priska malam nggak tahu. Oh ya udah. Harita Penny ngebukakeun panto keluar. Jang Priska. Sanis kitu Priska keluar. Ayeuna mah teu pati sasampoyongan teuing.
Tapi tetap ku Penny dipayang. Ari Priska muntang karena tak Penny. Nepi ka dua sakemaranana teh ada koe kana pelebah leungeun Penny. Penny sajroning perjalanan harita menuju ka imah Priska. Sajroning leumpang teh hatena mah ratug teu cabak. Lantaran tetela dua sakemaran Priska sigah anu ngahajakeun rapet kana pelebah dadana atanapi kana pelebah siku awakna. Duh, Priska. Duh, kunaon ieu teh Bu Priska teh. Duh, cek Penny harita. Pok Priska ngomong. Barang Penny harita mukakeun gerbang anu teh dikunci. Pak, gerbangnya sepertinya dikunci. Ini kuncinya, saya punya cadangan. Oh iya, Penny harita nyokot kunci anu dibikeun ku Priska nyebutkeun buka cadangan. Urut rak harita gerbang dikunci. Ari mobil diasupkeun. Lantaran lamun teu diasupkeun bisi ngahalangan batur tur manehna kudu parkir. Maaf atuh. Mobilnya harus dimasukin dulu ya. Iya, nggak apa-apa, masukin aja nanti buat parkir. Takutnya ada orang lewat, Pak. Cek Priska. Saya mau buka pintu dulu. Oh iya. Priska harita leumpang lalaunan beri muka galeongan. Ari Penny ngajanteng ningalikeun kana kagaleongan. Sanes kitu Penny leumpang kana mobil. Terus nyetar mobil diasupkeun ka pakarangan imah Priska. Sanes pantemuka Priska harita ngajanteng. Nungguan Penny keluar tina mobil. Sanes diparkirkeun mobil. Priska nyamperkeun deui ka Penny. Penny keluar tina mobil. Ari Priska katingali nyepengan deui sirah. Galeong harita. Leungeunna nyepengan kap mobil anu parkir. Bu, kuat masuk. Pusing, Pak. Priska dipayang diasup ke jero imah. Sanes aya di jero imah. Priska harita ngomong. Pak, tolong anterin ke kamar. Emang gak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa, Bapak. Cek Priska. Sanes aya di kamarna. Priska disarekeun dina ranjang anu empuk. Kaame ku Penny. Seungit eta kamar jeung seungitakeun awak Priska. Penny harita ngomong ke Priska samuharosas. Bu, gimana? Sebaiknya ibu ke dokter aja tuh. Nggak perlu, Pak. Cek Priska. Bari muntang kana dengan Penny. Penny ngantepkeun. Desek pangirana Priska teh bener. Silahkan duduk dulu, Pak. Sebaiknya saya langsung pulang aja. Sebentar aja, Pak. Sambil nunggu keluarga saya. Mungkin lagi keluar. Cek Priska ngabohong. Anu puguh mah Priska teh di dinya teh memang sorangan. Oh iya. Penny harita keluar ti kamar. Terus diuk tina kursi. Bari urat reret. Sabudut kasabudureun eta ruangan. Katingali sanajan leutik eta ruangan teh katingalina resik keur betah nakarana. Ruangan teh memang ngeunaheun ieu. Cek Penny harita. Leut sababaraha waktu kadenge kutrak panto kamar muka. Barang Priska harita geus ganti pakeanana.
Tapi ieu mah aneh. Priska make baju tidur anu ipis nagerana. Atuh puguh we. Peni harita nepi ka molotot. Lantaran ningali pamandangan tina awak Priska meh teu katutupan setik-etik acan lantaran Priska make baju anu kaliwat ipis. Priska meh bugil teu make salamar-lamar acan baju atanapi tutup awak, tutup aurat. Ngan kahalangan ku baju tidur hungkul atau puguh we. Sakabeh awak Priska katingali ku Peni. Peni kegereuceuman. Penjeng miceun paneteupna ka kenca jeung ka katuhu. Lantaran manehna teu sanggup lamun kudu ningali neuteup kana awak Priska. Astagfirullahaladzim Priska. Ieu teh kunaon deui wae. Aduh, ceuk Peni harita bari deg-degan hatena. Lantaran saumur hirup manehanana kakara ningali pemandangan anu kacida pisan jelasna di hareupeun manehanana. Sanajan Priska make baju tidur. Tapi jelas Priska teu make baju deui di jerona. Es tuning awak Priska katingali sabeulegeunnya teu katutupan saeutik-eutik acan. Priska leumpang ka Peni lalaunan. Bari rada semu gagareongan. Sanggeus kitu. Kek Priska diyuki geureun Peni. Pok ngomong. Bari nyepeng kana pelapah pingping Peni. Atuh puguh we. Tamah teu puguh rasa Peni teh. Dicepengan ku awewe di tempat anu sunyi semacam kitu. Di imah turukur duduk kur paduduaan teh. Bu. Pak Peni. Ceuk Priska semunga harewos. Sorana kadenge harosas. Ai Priska ngusapan kana pelapah pingping Peni. Peni ngaran-ngaran lalaki anu normal. Geus teu bisa deui ngendalikeun dirina. Kalalakianana hudang. Sanajan manehanana teu berbuat nanaon. Tapi jelas Peni katingali kalalakianana harita hudang. Diusapan pelebah pingpingna ku Priska anu geus boga pangalaman. Kumaha carana supaya lalaki anu hese bisa beunang ku Priska. Bu. Priska harita ngadekeun awakna kana awak Peni anu keur nyarane. Lalaunan Priska harita naikeun baju tidurna. Atuh puguh. Harita katingali pemandangan anu teu wajar. Hareupeun pisan Peni. Peni nepi ka ngahegak napasna. Kesa ngagarajang. Lantaran manehanana geus teu mampuh deui ngalawan hawa nafsu anu memang aya di hareupeunana. Tina hatena Peni ngomong, "Ya Allah, hapunten abdi ya Allah. Aduh, kedah kumaha abdi. Bu, tolong jangan begini, Bu." Pak Peni. Ceuk Priska harita. Bari ngadeukeutkeun beungeutna kana awak Peni. Atuh puguh we. Beungeut anu nampeu di hareupeunana. Ningali katingali ku Peni. Bibir anu ngagonewa.
nyerbu ka Penny atuh geus teu bisa dihindarkeun deui harita. Priska nyosor terus ka Penny, nyuman kana beungeut Penny jeung sajabana. Sawatara waktu harita Penny geus teu bisa ngalawan. Priska anu meh bugil. Harita ngadaplok tina awak Penny anu keur nyarane. Menang sababaraha waktu harita Penny geus kalimlat. Kalalakianana harita berontak. Priska anu geus pinter tina ngalakukeun hal semacam kitu. Beuki ganas wae. Beuki lila awak Penny harita beuki ngadengklang ka tukang. Mu antukna bruk Penny ngagoler tina jok atau nepi tina kursi. Ditinggan ku awak Priska. Anu nyuman ka sakabeh awak Penny. Priska siga anu kasetana. Hiji-hiji kancing baju Penny dibuka. Tuh antuk nama. Penny ngebuliklak. Ari awak manehanana teu ditutupan naon. Katingali pisan ku Penny pemandangan anu ararane. Anu teu katutupan ku awak salah. Kubahan salamar-lamar acan. Katingali. Penny beureum beri bacaan. Ya Allah. Tulung abdi ya Allah. Cik Penny bari ngahegak napasna. Barang keur kitu manehna sadar. Yen manehna teh jalma anu memang dididik diatik. Kadenge natrat patah menjadi indungna. Ulah nyieun hal anu matak nyilakakeun kana diri manehanana. Penny harita dibutkeun astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bu Priska. Bu, cek Penny harita bari ngajengkangkeun awak Priska. Anu geus ngarangsadan awak manehanana. Atuh blak harita awak Priska katukang. Ari sukuna ngajegang katingali ngajegang. Nya we. Atuh pemandangan teh beuki jelas wae. Bu, tolong jangan begini Bu. Aduh, maaf. Cik Penny harita beri cengkat nangtung. Terus menerken bajuna anu memang geus boreklak jeung sleting calanana oge sarua. Sanggeus kitu Penny undur-unduran. Pak, Pak. Cek Priska harita bari nangtung mundak ka Penny. Ari Penny harita lumpat keluar. Lantaran tetela manehna geus aya dina sarang anu nirca, sarang anu memang teu dikudukeun ku manehanana. Penny harita lumpat keluar terus asup kana mobilna. Pantu mobil tutupkeun. Ari Priska ngundak nepi kana panto lantaran teu wani kaluar manehna seolah-olah teu make baju. Bisi aya nu ngaliwat manehna erang. Harita Priska ningalikeun Penny anu memang munurkeun mobil keluar ninggalkeun eta pitempatan. Dasar Penny kampungan. Cek Priska amek-amekan sorangan. Bro, panto harita ditutupkeun satekar kepek lantaran manehna ngarasa keheul jeung kesel ka Penny anu memang teu bisa diganggu gugat. Manehna teu tulus rek ngalakukeun hal-hal anu memang dilarang ku agama. Penny kabur-kabur ninggalkeun manehanana.